Arek terung sing kumaha atunya cai bea kumbahan numpuk arara teu liang bujur nempona ge. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Nah jadi ceritana orang teh arek ngumbahan tapi ti isuk parem lampu menisa lila-lila. Sebener nama masih ayah si cai oge jeung ngumbahan mah dina gentong. Ngan eta we teu betah pisan lamun teu bari ngocorkeun cai mah. Hajukan tadi nama arek di kumbahan wae nya najan mati lampu oge. Bujur urang nate teu bisa diharewosan. Teu bisa nempo keadaan keur mati lampu jeung teu bisa dikompromi. Haju we urang teh mosdol heula. Atuh da eta nya lamun teu dipodolkeun heula mah meuni sibuk prat pret prot. Nyaho sorangan ieu meureun lamun angin ditahan teh sorah hitutna nit we. Nah sanggeus beres modal teh tiba-tiba hurung lampu. Urang teh langsung buru-buru nyolokeun cai. Da atuh bisi parem deui jaba keur ngumbahan ieu teh. Padahal mah eueuh angin, eueuh hujan, eueuh guludug. Teuing aya naon meureun eta listrik dipaehan. Oke lanjut. Aya nu sarua teu sih rarasaana siga urang. Asana karak bieu mah kumbahaneun teh mending geus numpuk deui wae. Padahal urang cicing di dieu teh cuman duaan doang henteu rame. Tapi ya kitulah teu ngumbahan ti isuk nepi sore ge langsung numpuk. Tadi nama emang ge arek ngumbahan isuk-isuk. Nah berhubung urang naloba ceklana nu sejen jadi teu kagawean kumbahaneuna. Jadi isuk-isuk teh urang nyeusehan heula. Beres nyeusehan teh langsung moekeun pakaian. Terus lanjut sasapu buruan imah guys. Nah pas beres eta teh kan arek langsung ngumbahan malah mati lampu. Arek terung sing kumaha atunya cai bea kumbahaneun numpuk arara teu liang bujur nempona ge. Sebenarnya nama kumbahaneun teh teu saloba kieu sih. Ngan atuh sakalian we nya diturun-turunkeun kabeh. Botol-botol nu dina kulkas. Kekenceng oge sabenerna mah can kotor sih, cuman urut goreng-goreng kitu doang, paling sosis, baso gitu. Yang geus we lah sakalian babaseuhan ngumbahan. Oh heueuh bisi aya nu nanya, emang teu boga wastafel kok ngumbahanna di dinya? Aya sih wastafel mah, cuman urang teu betah ngumbahan nangtung mah guys. Karena emang biasa ngumbahan bari cingogo. Tah ngumbahan geus beres meuni asa plong we. Sakitu heula videona. Oke bye bye, see you next vlog.